si Sadut ngomongnya jadi beda. Asalna geus lemes, ayeuna mah ngomongnya jadi kasar deui. Hei, Andika, Bikang, rasakeun ieu sia. Iya. Si Sadut langsung nyebrut narajang, nyabetkeun bedogna ka eta si Wanoja. Iu, kuilang. Yuk. Gerakan si Sadut nalika nyabetkeun bedogna memang lumayan cepet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Urang sadayana tiasa patepang deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Si Getih. Ayeuna upami telepat mah kantun bagian anu ka 40. Teu karaosnya para mitra sadayana urang ngadongeng teh parantos ka 40 deui. Atuh sateu acana mangga kanu teu acan subscribe geura subscribe heula, di like di komennya anu saseueur-seueurna. Laina naon mamang mah ngarah langkung pogot sareng leuwih semangat kasih mamang anu ngadongengna. Di share dibagikeun tah dina Facebook, dina Instagram, dina Twitter jeung dina media-media sosial anu sanesna. Ngarah langkung seueur deui anu ngiring manco sareng ngabandungan ieu jujutan carita Si Getih. Atuh ieu dongeng Si Getih teh mangrupikeun buah karya ti Kang Rudiansah ti Palihan Garut. Hatur nuhun nya ka Kang Yudiansah anu parantos masihan ka simkuring piwarang pamaoskeun ieu dongengna. Mudah-mudahan anjeunna salawasna sing aya dina Ginanjar kawilojengan. Atuh ku kitu ku kieuna ngarah teu nyang kolong teuing kana waktos, sumangga urang lajengkeun deui ieu carita Si Getih. Kumaha jucungna Si Getih? Sekarwati anu keur tarung patutunggalan ngalawan si bayangan maut. Sor cikopina betot simbutna pageuhan tali kolorna bisi morosot tengah jalan. Dumpak dungdung des. Dua leungeun si bayangan maut sabada harita baruntung samet siku. Tuluy ngacleng jauh nakeranan disabat ku keris naga geni milikna Sekarwati. Bareng jeung kitu suku katuhu Sekarwati meta najong kana iga burungna si bayangan maut anu belah kenca. Hiu jaku kes bangkieung. Sekarwati ngabangkieung mundur ka tukang bari ngagero. Dampal sukuna asa diranceban ku paku renyem sing sireumeun. Pok manehanana ngagarentos dina jero hatena. Aduh. Si bayangan maut naha teu ngagero nya. Sakitu dua leungeunna buntung. Dibuntungkeun disapatkeun ku ieu keris naga geni. Aneh. Ngadon aing anu karasa nyeri. Ieu suku meni asa sing sirimeun kieu asa ditojosan ku paku. Ceuk Sekarwati ngahuleng bari ngupat dina jero hatena. Nempo si bayangan maut tembong ngadon ngajanteng teu ngagero. Malah waktu ditajong oge iga burungna ku Sekarwati, ngadon Sekarwati anu ngagero kaget. Satuluyna gebeg. Sekarwati ngagebeg kaget lantaran kabireungeuh kumanehanana harita dua leungeunna si bayangan maut anu tadi baruntung sapat samet sikuna harita mah ngadonjol pating barlesat baralik deui kana sambunganna masing-masing nyambung deui sabihari lita rata teu aya tapak-tapakna acan dan ukur getih garing anu nempel. Bari ngasupkeun deui keris naga genina kana warangkana. Sekarwati tembong ngadon ngahuleng. Si bayangan maut
Meni sering ngak-gak-gak red ka Sekarwati pok cumarita. Tilu kali geus 3 kali Sekarwati beak jatah Andika narajang ka Akang. Ayeuna akangeun anu bakal maju narajang kasih geulis si Nyai Sekarwati. Ye, tada rasakeun panarajang ti Akang. Heup, iya. Corela, jeleng. Kituna teh bari jeleng luncat bayangan maut narajang ka Sekarwati. Anu mana Sekarwati anu masih kene can leungit rasa kakagetna. Tapi Sekarwati teu cileuyeun najan kitu oge. Dirina masih kene mampu ngawasa dirina anu kaancam bahaya. Tuluy Sekarwati harita ngimbangan kana daya panarajang si bayangan maut cirimna terus jejorelatan di antara tenggelan jeung tajongan si bayangan maut anu matak ngabahayakeun. Antukna tarung ku cara ngadu kacepetan gerak terus lumangsung dina eta patempatan yak siu harita. Leungeun katuhuna si bayangan maut anu tinggal sapotong jiga rek ngagedor kana gadona Sekarwati. Sakilat pisan Sekarwati manehanana ngadangheakeun awakna dangheak siu plos. Ngeplos dagoran bubuntung leungeun katuhuna si bayangan maut. Ngan tapi teu cukup nepi ka diinya nalika ngeplos panarajangan si bayangan maut harita si bayangan maut metakeun suku katuhuna dipake neje kana kekemplongan Sekarwati. Tapi Sekarwati masih kene rancingeus, masih kene bisa nyingkahan panarajang tinu jadi lawana seak siu wush jaul plos. Sekarwati ngajaulkeun awakna ka luhur anu ngalantarankeun tejehan si bayangan maut nyamos ngadahar tempat kosong. Kitu jeung kitu satuluina harita silih hantem, silih bebetkeun, silih gedor, silih tarajang. Dina daya panarajang anu cepat duanana oge anu meh saimbang daya panarajang nama. Kacepatan gerakna hampir sarua papak. Ngan tapi lamun dina tanaga lapisan memang beda jauh. Sekarwati kalindi ku kakuatan tanaga lapisan bayangan maut. Seperti harita bayangan maut manehanana geus rek nonjokkeun leungeun kencana ngahiung bang-barahan ngarah kana dada kencana Sekarwati. Sedengkeun Sekarwati manehanana masih kene ngalayang awakna di luhur. Eueuh cara lian deui kecuali ngan ukur ngabenduk nada panarajang si bayangan maut. Atuh siak siuk keduk tes kedus tes keduk tes jarik jeug bangkieung. Sekarwati ngajarik jeug ngabangkieung mundur ka tukang 2 lengkah. Sedengkeun si bayangan maut tetep mancuh dina tangtunganana. Ngan tapi acan oge Sekarwati mancuh ke di tangtunganana harita si bayangan maut manehanana geus maju dina rajang luncat yak siu. Atuh Sekarwati jadi kawalahan sabab manehanana can ngawangun deui pasangan nya kapaksa harita pipina ka kepret ku cabokan si bayangan maut siak siuk gaplok gaplok adik cari jeug. Sekarwati ngajarik jeug mundur ka tukang beungeutna asap panas kacabok ku leungeun kencana si bayangan maut. Ngan tapi dina kayan keur kitu katempo ti luhur lamping katingali aya jajaka anu numpak kuda warna coklat. Anu tayalian eta teh sing horeng si mana horeng Kartiwa geuningan. Manehanana tengah aja ngaliwat ka eta patempatan satuluina ngadenge aya sora anu keur silih gero. Sora jalma anu pating gorowok anu keur ijen jajaten. Kajurung ku rasa kapanasaran. Kartiwa aduh puntennya para mitra batu kelas sakadap. Halo Karib.
Alhamdulillah. Kajurung kurasa kapanasaran Kartiwa manehanana muruk karena datangna sora anu pating jorowok anu keur ijen jajatet. Nalika Kartiwa geus nempo kadua jalma anu keur pareup-pareup anu keur ijen jajatet, manehana ngeureunkeun kudana. Hei kuda, eureun heula di dieu nya. Tungguan kaula di patempatan, tong ka mana-mana nya dogoan. Saberesna kula rek nempo itu sanu keur tarung di handapna. Kula ayeuna rek neangan eta sora ngarah leuwih jelas nya katempo. Ceuk Kartiwa nyarita ka kudana anu ditumpakan ku dirina, jerut turun tina tonggong kuda. Anu memang nya harita teh Kartiwa ngadengi aya sora lalaki jeung awewe anu keur ragot tarung. Buah-buah Sekarwati sora awewe anu keur tarung teh kitu ceuk pikirna Kartiwa. Kadenge kuda disada ngehiem. Jiga anu ngarti kana caritaan Kartiwa dununganana. Terus we Kartiwa ngalengkahkeun sukuna. Sedangkeun kuda mah malengos muru kana tempat jukut anu ngajumpluk cukup keur maehana barang dahar ngadaguan dununganana. Bager kuda teh teu kudu dicangcang moal kabur jiga nama ah. Ceuk Kartiwa bari jirimna terus luncat ngudag kana tempat datangna sora. Sedangkeun anu keur tarung beuki ragot harita teh Sekarwati jeung si bayangan maut kacepetan gerakna meh imbang tur kesit sarta parigel dina ilmu silatna. Iya, 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 sodok, awas. Tapi lila kalilaan mah Sekarwati anu tuluy kadese karangseg ku panarajang anu jadi lawan. Dirina loba mundur sabab kawalahan, sabab tanaga lapisan manehanana aya di sahandapeun tanaga lapisan si bayangan maut. Malah Sekarwati harita awakna katempo katarajang katukang dinalika manehanana kakarake mancu nangtung si bayangan maut geus ngacorelat. Iya siu wush. Si bayangan maut ngegajleng luncat suku jeung leungeunna butbet ngahujanan kana warugan Sekarwati. Sedangkan Sekarwati mayana kakarek mancu nangtung atuh eueuh kasempetan pikeun nyingkan panarajangna antukna siuk cebok ceblut keduk ceblot terus bangkieung daligdeug hegak. Sekarwati awakna tuluy ngabangkieung ka tukang bari ngagero kaget terus ngahegak ngatur napasna. Si bayangan maut nempo kanu jadi lawana masih keneh ngabangkieung tuluy manehanana terus luncat deui maju narajang anu maksud Sekarwati arek tuluy dilumpuhkeun ku dirina. Corelak jeleng shoot. Awak si bayangan maut sakilat pisan rek nyamer karena paleba beungna Sekarwati satuluyna erek mencet urat-urat penting dina beungna Sekarwati. Tapi samemeh gerakan si bayangan maut bisa tepi karena sasaran. Ngadadak aya jirim anu anyar datang luncat ngependung karena panarajang si bayangan maut. Yak syuk corelak keduk tes keduk tes. Dua leungeun anu pada-pada dieusi ku tanaga lapisan harita bantro corelak jeleng sok keduk tes bangkieung daligdeug bangkieung. Si bayangan maut harita nu ngabangkieung mundur ka tukang tilu lengkah kadorong ku tanaga lapisan anu jadi lawan. Corelak celekeden sing horeng si mana horeng eta jirim anu anyar datang teh tetela geuning Kartiwa. Kurang ngajar bangsat haram jadah saha cenah eta teh. Si bayangan maut ngagorowok nemu ka kaget red ka jalma anu anyar datang manehanana leuwih kaget deui harita teh
tuluy ngagerendeng ngomong sorangan dina jero hatena. Si Kartiwa lain geus modar eta mangkluk deh. Nah ayeuna hirup keneh. Manya bisa hirup deui mah jalma geus modar teu kaharti. Teu kaharti cing aing teu percaya. Si bayangan maut manehana ngisik-ngisikeun kana matana bisi ngimpi meureun bisi salah nenjo. Tapi bener atra tur tetela eta teh Kartiwa kurang ajar. Si Kartiwa bener ieu mah. Manehanana bener-bener lain jalma samanea kaya kieu mah. Aing kudu waspada jeung hati-hati. Ceuk si bayangan maut. Jeung deui anu ngarasa kaget teh lain si bayangan maut wungkul. Tapi Sekarwati oge sarua ngarasa kaget. Teu nyangka lamun mah bakal aya Kartiwa datang kadinya pikeun nulungan jeung nyalametkeun dirina. Harita Sekarwati ngagorowok, "Kang Kartiwa! Kang, ieu Sekarwati! Ieu Kang! Ieu Sekarwati!" Kartiwa nyelang ngeleret heula ka Sekarwati anu ngagerowan ngaran manehanana. "Kumaha Sekarwati? Teu nanaon Sekarwati?" "Nya ieu Akang, aya naon?" Tembal Kartiwa bari neuteup ka Sekarwati anu kabeneran sarua keur neuteup ka dirina. Sekarwati gancang ngeluk tungkul terus ngawalon lalaunan. "Alhamdulillah Kang, abdi teu nanaon. Nanging kade Kang, cing hati-hati cing iatna Kang, cing waspada. Caring cing pageuh Kang, cing saring set pageuh iket Kang. Si Caping Sakti ayeuna tos gentos nami janten si bayangan maut Kang. Anu elmuna langkung ngabahayakeun sarta anjeunna kiwari nyangking ajian Pancaswana Kang." Baru anu janten si bayangan maut teh si Caping Sakti nya Sekarwati. Akang mah karak ngadengi. Oh, berarti salila ieu anu ngaran si bayangan maut teh si Caping Sakti teh ya. Mohon Kang, eta si bayangan maut teh Caping Sakti teh ya Kang. Ke ari Akang nah batiasa sumping ka ieu patempatan Kang. Terus di mana tuh ari Akang salaresna? Sanes Akang teh saja bade angkat ke kota Raja Bagendit Kang. Nya, Akang teh reka kerajaan Bagendit ngan tapi geus tepi. Sanggeus di kerajaan Bagendit ayeuna Akang lumampah deui Sekarwati. Ngan nalika Akang keur aya di kerajaan Bagendit, Akang teh aya pirasat anu kurang hade ngeunaan Sekarwati. Sarta panjang lalakona lamun kudu caritakeun mah ku Akang Sekarwati. Tah ayeuna mah Akang geus datang ka dieu, syukur deui ari Sekarwati salamet mah. Ayeuna Akang rek ngabantu ka Sekarwati jeung rek nyobaan nungkulan ieu si bayangan maut Sekarwati. Jawab Kartiwa, harita hatena ngarasa reueus, pok ngomong deui. Juang gunakeun akal ayeuna mah Sekarwati. Cara yang hareupan si bayangan maut sangkan ajian Pancasonana bisa ditungkulan ku Akang. Kumaha atuh Kang carana teh Kang? Pikeun supaya bisa nungkulan eta ajian Pancasona. Jadi bingung ka diri abdi mah Kang ieu teh. Carana mah taya deui Sekarwati. Cuang buntungan awakna eta si bayangan maut sarta ulah nepi ka ragrag. Ulah nepi ka ragrag antal deui kana aneh. Sangkan camal ilmu Pancasonana. Da beda saeutik jeung rawa rontek. Dalamun rawa rontek mah lamun diteuk-teuk nyambung deui. Tah lamun Pancasona mah lamun diteuk-teuk atawa pae katebak angin bakal hirup deui. Tah maka ayeuna raragad Akang, pikiran Akang ayeuna eta si Caping Sakti atawa si bayangan maut urang teuk-teuk awak-awakna. Saterusna potongan-potongan awakna urang duruk. Sok ayeuna mah gerasa diakeun seuneu anu gede cenah ngababela Sekarwati. Akang arek maju narajang ka si Caping Sakti. Oh, kitunya Kang. Nya tuh, ari kitu mah abdi ayeuna arek miruneun seuneu nyian seuneu durukan saageng-agengna. Nya sok Sekarwati. Nya sering doakeun wae, mudah-mudahan Akang tiasa ngunggulan kahebatan eta elmuna si Caping Sakti. Si Caping Sakti anu gajantang nangtung ti tadi mula. Manehanana jadi ngagak-gak seuri bari pok cumarita.
aing tita tadi diantep teh nah bet ngador ngalobrol wae edan pisan kalakuan teh. Hei, ieu tempat teh lain tempat keur ngobrol dulu setan haram jada pisan sih ya. Tapi ieu tempat mangrupakeun tempat ngadu jiwa dulu Kartiwa. Ceuk si bayangan maut bari mencerong ka Kartiwa. His tenang heul atuh bayangan maut. Kuring ngobrol sotenan sabab kuring jeung Sekarwati lila geus teu panggih. Jadi sono kamanehanana jeung leuwih sono deui ka anjeun Caping Sakti anu cenah ayeuna mah geus nyangking ilmu Pancasona. Bener teh eta teh. Tembak Kartiwa bari ngalengkah maju ka hareup pinuh ku percaya diri. Bisa wae sia cumarita teh Kartiwa. Sono kana peureup leungeun aing meureun sia mah. Tah, sia ayeuna mah geus nyaho. Aing geus nyangking ilmu Pancasona. Sia rek kumaha ayeuna, ha? Ayo. Nah mending langsung deku tunduk pasrah talu ka diri dewek atawa hayang dibinasakeun ku diri dewek ya. Teu kumaha. Kuring mah teh hayang nanaon? Hoream kudu tunduk patuh ka Andika mah bayangan maut. Kuring mah moal nyoba ilmu Pancasona anjeun. Sabab percuma dicoba oge. Bedog kuring moal mampuh pikeun meruhkeun ilmu Pancasona anjeun. Ayeuna mah kuring teh hayang apal we. Ilmu pangenteng badan anjeun geus nepi ka mana puncakna. Jelas nama kuring nangtang izin jajaten ka Andika tarung ngadu ilmu silat we. Kitu tah. Caping Sakti. Oh, kitu nya kahayang Andika teh Kartiwa. Heug Kartiwa, kahayang Andika dicumponan ku dewek. Sok ayeuna mah. Geura sayaga diri Andika Kartiwa. Kituna teh bari srong si bayangan maut ngawangun pasangan dina jurus-jurus ampuhna. Sedengkeun Kartiwa oge sarua harita teh. Dirina terus pasang kuda-kuda jeung pasangan dina jurus anyar nyaeta ilmu inti bumi digabungkeun jeung ilmu tapak langit. Tur saterus nama kadenge si bayangan maut ngagerohan daruan marengan badana anu terus ngajorelat miheulan maju narajang ka Kartiwa sarta langsung dipapak ku Kartiwa anu jirimna sarua ngajorelat ngimbangan panarajang jadi lawan. Ye Kartiwa rasakeun ieu mangrupakeun poe mungkaran papanggih jeung Andika deuleu jeung sakalian poe panungtungan pikeun Andika nempo panon poe bijil. Rasakeun sia Kartiwa. Iya ceut. Jorelat jeleng si bayangan maut ngajorelat maju narajang leungeun jeung sukuna mata ngahujanan awak Kartiwa sewuk wuk wuk hiu. Leungeun jeung suku si bayangan maut tembong but-but hirup kabeh ngarah kana anggota badan Kartiwa. Sedengkeun Sekarwati waktu nempo Kartiwa jeung si bayangan maut tararung geus der di mimitian dirina gancang ngabebaskeun si Wanoja anu masih aya dina pangaruh panglumpuhan si bayangan maut. Siut-siut tak 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 koreja. Eta Wanoja langsung ngorejat nangtung satuluina. Nuhun ce, nuhun. Abdi parantos dibebaskeun ku ce. Hatur nuhun pisan ce, hatur nuhun abdi. Jadi selamat ce. Ceuk eta si Wanoja bari neuteup ka Sekarwati. Heug Nyai. Terus ari Nyai apalan teu? Kira-kirana jalan pikeun balik ka lembur ayeuna. Da sabab Nyai waktu ayeuna alus keneh mulang we balik ka pilemburan Nyai. Apal teu Nyai? Lamun balik sorangan ka pilemburan. Lamun mah nya apal junggra mulang indung Nyai ngadaguan di pilemburan. Atuh lamun teu apal kajeun engke ku ece dianterkeun nalika geus beres tarung rerencangan ece itu. Terang ce, abdi parantos terang ari kangge jalan mulimah ce. Oge kai patempatan abdi ge terang. Da sadi dinten abdi sok ka dieu ngalah suluh ce. Walon si Wanoja bari tungkul. Tandaning manehna nyaho ka tempat pikeun kana jalan pikeun balik ka pilemburan. Nya sok atuh ari apal mah ka dewe nya di jalanna bisi ayeuna naon? Muhun ce muhun.
Mangga cek dikantunkan ku abdinya. Sekali deui hatur nuhunnya cek. Geus kitu mah leos. Harita si Wanoja terus indit ninggalkeun eta patempatan henteu malire deui kana kaayaan anu keur tarung ijen jajaten di eta patempatan. Sekarwati merhatikeun deui kanu keur tarung ijen jajaten. Cing aya dina kaunggulan Kang. Abdi sugema bisa panggih deui jeung Akang. Ceuk Sekarwati ngagerendeng ngomong sorangan dina jero hatena. Sedengkeun anu keur tarung kayana beuki ragot wae. Jeung susah pikeun ditebakna saha kira-kira anu bakal unggul. Jorelat, jeleng, kolebat, kolebat. Harita dua jirim pating jorelat pating kolebat. Sarua kesitna, sarua parigelna, sarua rancingeusna, sarua dina kacing cenganana. Tapi teu kitu. Sok sanajan katempona sarua carepet oge. Pikeun anu keur tarung nama karasa pada berat yang hareupan lawan masing-masing. Malah sanyana mah ngan ukur geseh saeutik leuwih cepet keneh gerakan Kartiwa tibatan gerakan si Bayangan Maut. Seperti harita, iu jebrot, celebet, dia, des, jebrot, des. Si Bayangan Maut harita bisa ngasupkeun teunggelan anak ka Kartiwa sakali teunggelan. Tapi dibayar kontan harita keneh ku Kartiwa, dibalas ku Kartiwa 2 kali teunggelan karena dadana masing-masing. Hiyak syuk jebrot, tes, pangieung, dalik deuk. Duanana pating barang kieung ka tukang. Si Bayangan Maut netep seukeut ka Kartiwa bari ngomong sorangan. Ukur geseh saeutik. Geseh saeutik teu pirang, tapi nyaan. Teu nyangka aing sacongobok oge. Lamun masuk si Kartiwa masih keneh ngahuluhuran ilmu aing. Ceuk si Bayangan Maut. Kartiwa manehana undur-unduran ngadeukeutan Sekarwati. Sageus deukeut jeung Sekarwati, gancang manehana ngaharewos ka Sekarwati nalika mundur ngadeukeutan. Sakedeung deui Sekarwati. Sakedeung deui akang rek motongkeun sabagian waruga si Bayangan Maut. Sok gerak hurungkeun durukanana Sekarwati. Muhun mangga Kang, muhun Kang. Hei, kumaha Kartiwa? Tarung kacepetan gerak tadi urang geus siliweuj euy. Ayeuna kumaha hayang andika saterusna? Nah masih tetap erek tarung pacepet-cepet gerakan atau kumaha Kartiwa? Terserah ayeuna mah. Terserah. Kumaha cek Andika we Bayangan Maut sok. Kuring miluan, ayeuna mah terserah ka Andika. Lamun tadi kuring anu menta pacepet-cepet gerakan, ayeuna kuring masrahkeun ka Andika. Ayo urang tuluykeun ieu tarung teh. Hade lamun kitu mah. Tapi sakali deui urang cobaan deui. Urang ngadu kacepetan gerak ilmu silat urang. Sarta kudu make ajian ilmu puncakna masing-masing. Juang bantrokeun urang ajaran saha anu leuwih kuat ilmu tenaga lapisan jeung sanu cepet gerakan badanna. Ieu anu digunakeunana lain lu pamukas, tapi ilmu puncak tina ilmu silat masing-masing. Kumaha? Kadenge kaharti ku Andika. Kartiwa? Oh, nya kaharti ku kula. Hayu 6. Juang tarung make ilmu simpenan masing-masing. Walon Kartiwa nyanggupan bari srog duanana langsung ngawangun pasangan deui. Teu lila kadenge si Bayangan Maut ngagerau handaruan dibarengan kedua badan anu silih papag di jomantara nganteur kakuatan tenaga kasakten puncakna. Jorelat jeleng kalayang. 2 jirim ngalayang di jomantara. Anu antukna keduk tes jeleger 2 kali sorangan jeleger kadenge di tengah pakalangan bangkieung dalideug jorelat jeleng. Hebat nate
Mangsa dua nana pating berangkieung ka tukang, langsung pating jorelat deui, laluncatan terus tarung ngadu kecepatan gerak. Dua badan beki tambah cepat wae gerakanana, dua sukuna lir teu napak kana lemah. Saking ku cepet-cepetna gerakan ilmu silat anu dilakukeun ku eta dua jago. Sekarwati wae rada lieureun harita mah ngabandunganana. Taneuh garing loba anu pating selebrot katebak ku samberan angin kakuatan tinukeur pada tarung. Tatanggalan loba anu kahebos tutung teu pararugu. Sekarwati anu keur ngabandungan ti tadi mula ngagerentes ngomong sorangan di jero hatena. Ilmu naon cenanya anu digunakeun ku Kang Kartiwa nyaan hebat pisan. Susah pikeun diukurna. Jeung saha atunya ieu teh nu bakal unggul tarung di antara Kartiwa jeung si Bayangan Maut. Sulit jeung bingung aing nangtukeunana. Ceuk Sekarwati anu ngawaskeun kana jalana tarung. Kalayang, kalayang anu keur tarung tembong pating kalayang ka luhur. Slek dina luhureun tatangkalan, silih teungeul, silih peupeuh pating jorelat, pating kolebat. Punduh pindah tempat, sak jeleng kalayang, jekok, jebrot, corelat, des, kalayang. Mangsa dua badan pating kalayang deui ka handap. Si Bayangan Maut mampu ngasupkeun tajonganana ka Kartiwa keuna kana iga burung Kartiwa. Tapi angger Kartiwa oge masih bisa males narajang kanu jadi lawanna leuwih ti 2 kali. Tajongan peupeuhan harita keuna kana careham katut dadana si Bayangan Maut. Sat culalit. Ceri hega. Si Bayangan Maut ngahegak ngatur napasna. Sabab memang dirina anu rada kateter kudu jadi lawan. Tesangka sia bisa ngelhuran ilmu dewek Kartiwa. Kacepatan ilmu silat Andika ukur geses saeutik jeung ilmu dewek geuningan. Dewek mah neunggel teh sakali, sia mah 2 kali. Hebat pisan Andika Kartiwa. Tapi dina kayan keur kitu ujug-ujug waktosna kabujeng seep Wadia Balad AT Official. Keun atunya insyaallah dinten enjing urang lajengkeun deui. Hayu ah.